Dini lembaran lelakon ayak katin manteng diri kata limbang dina lembaran katresna aya ringkang can kasoran diri tapi dangdung
Kebayang bae rupa manehna, kebayang bae reret manehna. Najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan. Hate asa beuki panasaran hayang geura babarengan. Kebayang bae rupa manehna, kebayang bae reret manehna. Sok sanajan loba anu nyingsieunan. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho,
jadi ciri nyaksi nepi kaki mari endah mendisawan mata waas pandangan pengharapan dan ukur dalam perih menuju pikir nah anjen jalan satapan ngan ukur carita urang fungsi pembarasa pada ngedakeun cinta nyaran dekana pangharapan muka baca binekaman. Lebah pengkolan dina liu tatangkalan urang anten kepaduduaan jalan satapak jadi ciri nyaksi nepi kaki mari endah mundisawan mata waas pandangan pengharapan dan ukuran dalam munang perih menuju pikir nah anjen saya jalan satapan ngan ukur carita perih menuju pikir nah anjen saya jalan satapan ngan ukur carita.
kamana duh junjungan tega teh kamalinaan na emut salira kenapa sini waktu padu dua janji rek sasarangan engkang atuh kamana kamana salira teh anu teh anu dipika cinta janji ngan ukur carita kahayangan ukur kalata emut ngan ukur lamunan nu mantep dina impian janji ngan ukur carita kahayangan ukur kalangka emut ngan ukur lamuna nu mantep dina impian abdi teu satia lain abdi rek sulaya dabongan anjeun sorangan lain abdi geus teu cinta lain abdi geus teu suka dabongan anjeun sorangan anjing boga janji cenah moal nganyeri buktina geus kanyahoan habis sorangan ningali anjeun teh geus boga deui buktina geus kanyahoan leuwih hade lengohan ada bongan anjing lain abdi rek suraya dabongan anjeun sorangan lain abdi geus teu cinta lain abdi geus teu suka dabongan anjeun sorangan ada bongan anjeun sorangan
kena